Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basikeun tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanoes mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si Kamil. Atuh sabaratu nyangkolong dengan waktu sahayu urang derajeng. Pung. Da kitu. Bangga gantun salira pilih we di antara abdi tiluan anu tangtosna abdi tiluan baris satya satuhu tur baris nampi kana parentah di salira amuratu Mamang oge kakang Pati di malan rupina kaula moal arek ngutus saha-saha. moal bade ngutus saha-saha. Jigana kaula sorangan anu baris lumampah ninggalkeun ieu nagara pikeun sawatara waktu. Pami salira amuratu ngantunkeun ieu nagara. Saha di dieu sasepuh, saha di dieu nu janten kawasa, saha di dieu anu janten padarosan. Ampun Gusti, abdi tangtos teu nyaluyuan pamisalira amuratu anu angkat ngantunkeun ieu nagara. Terus kaula kudu kumaha kakak? Ampun Gusti, tangtos salira langsung terang kedah kumaha, tapi ieu mah sakadar pamenak kaula langkung sae fokus we Gusti calik di ieu nagari bari ngadoa bari nyuhunkeun pitulung ka Hyang Agung Allah aja wajalla supados Gusti Agung kamileung sing dipaparin kasehatan kasalametan sing engel-engel deui mulang ka nagara jati kamileung nya kitu deui tuang putra Gusti Ratu Dewi Keningan. Sumuhun Gusti sami pemenak kaula oge salira amuratu teu kenging dugikakeun lunta ieu nagara margi ka tidak pisan bahayana pamisalira lunta ti nagara sanaos di nagara teh dipinuhan ku jawara-jawara gagah tursak tapi salira mangrupakeun dewi di nagara bebenteng di nagara jelas kuayana salira di nagara teh tiasa ngabantu kana sagala rupina jalmi nu bakal ka dieu anu baris itu baris ieu sanajan seueur tentara nu jago-jago sareng para jawara nu hararebat punggawa anu sararakti moal dugi ka mundur tapi lamun salira memang aya di nagara tangtos jawara bakal mikir dua kali. Laras Ibu Ratu sakumaha anu disebatkeun ku Kakang Pati oge Kakang Jabang Aruna emang telepat sawios abdi nu angkat pikeun milari Gusti Prabu kanggo milari Gusti Ratu Yai Bajul Pataru kumaha Gusti yakin anjeun bakal manggihan anak kaula. insyaallah Kula lain ngaremehkeun kana kemampuan anjeun Bajul Pataru. Anjeun hebat, anjeun kuat, anjeun gagah, anjeun sakti. Tapi hampura kula anjeun tangtu moal bisa manggihan Kakang Kamileung
oge anak kula. Ampun Ibu Ratu, rumaos jisim abdi kakirangan dina pangarti, tapi kanggo ngabdi ka ieu nagara satekah pola jisim abdi baris mancen tugas milari nyaeta tuang putra Gusti Ratu Nyimas Dewi Keningan oge Gusti Agung Kamileung. Jisim abdi siap kanggo kaluar ti nagara milari eta dua jalmi. Bajul Pataru, lamun kitu Bral anjeun ku kaula diizinan pikeneangan salaki kula di mana ayana oge anak kula di mana ayana Timalan Gusti atuh ku kituna jisim abdi moal enjing moal pageto ayeuna pisan undur diri kanggo milari Gusti Kamileung oge Ratu Nyimas Dewi Keningan. Bral Kakang kaula undur diri pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sanggeus puguh kitu mah Bajul Pataru harita anu memang menang tugas ti Ambu Ratu diah lopat mundur harita pikeun init ninggalkeun eta nagara. Initna Bajul Pataru diteuteup ku sakabeh mantri abdi nagara. Bajul Pataru hiji jajaka anu gagah tur sakti senopati ti nagara Jati Kamiling. Bajul Pataru harita keluar ti karaton make pakaian anu sederhana tur biasa we. Diri ibarat ilharna para jawara teu nemongkeun manehna hiji senopati ti nagara anu gagah nyatana Jati Kamiling. Sabaparat jalan harita di kota Jati Kamiling ditanya sabab tangtu rahayat apal sabab Bajul Pataru teh mangrupakeun hiji pamimpin anu deukeut jeung rahayat. Sabaparat jalan kabeh ngadoakeun ka Bajul Pataru anu init. Bajul Pataru nu antuk ngabelesat init ninggalkeun eta pitempatan dimimitian ku bismillah. Diniatan ku paniatan anu jelas yen dirina rek neangan raja, rek neangan pamimpin ti nagara Jati Kamiling anu geus aya kana 3 taunna teu mulang ka nagara. Bismillahirrahmanirrahim. Kaula ayeuna niat rek neangan pamimpin kula kalayan ikhlas. Mudah-mudahan ya Allah sagarana sing dilancarkeun. Belesat. Bajul Pataru harita keluar ti nagara di perbatasan. Mangtung init ngagunakeun aji kasaktena. Wakna nu belesatan lir ibarat kalangkang. Harita nuju ka belah kulon. Sanggeus cukup jauh reg Bajul Pataru harita eureun. Bajul Pataru netep seukeut ka jauhna reup meuremkeun panohna. Bajul Pataru harita nanyakeun kana batina ngagunakeun ajianana di mana jalma kira-kira nu keur diteanganana. Hiji jawara sakti senopati ti nagara Jati Kamiling anu geus jelas ngabogaan ilmu panemuh jampe pamake anu hade. Bajul Pataru harita ngagunakeun ajian panarawangan gaib. Ngong aya hiji sora harita anu kadenge ku Bajul Pataru.
Bajul Pataru harita meremkeun panona ceulina direbingkeun. Eta sora teh manglupakeun ilapat. Hiji sora anu ngabejaan kana batin Bajul Pataru. Assalamualaikum anak ama Bajul Pataru. Incu ama hidup ayeuna lunta di nagara oma. Hidup keur ngemban tugas ulah gagaba. Sabab nu diteangan ku hidup ayeuna keur aya dina angkeran. Keur aya dina angkeran hiji nagara nu kacida pisan rohaka gagah. Jauh dibelah ditu di ujung kulon. Jeung hiji ratu anu memang gagah sakti anu ayeuna nuju ka beulah wetan. Teang ka beulah wetan. Ratu anjeun aya di beulah wetan. Pamimpin anjeun aya di beulah wetan. Sedengkeun pamimpin utama anjeun ngabogaan kekuasaan utama aya di ujung kulon. Hiji nagara nu rohaka anu ayeuna keur ngagemleng di eta nagara. Pilih rek nu mana heula. Eyang saha salira teh? Teu perlu apal ulah saha incu eyang anak. Lamun anjeun ayeuna rek lempang ka beulah kulon, lempang. Lamun anjeun ayeuna rek milih ka beulah wetan prat. Sabab dua-dua nage kacida pisan butuhna, kacida pisan pentingna. Dua-duana hiji pamimpin ti nagara, sesepuh anu tangtu dipika butuh. Kumantung hate anjeun rek ka mana ngelengkahkeun suku ayeuna. Sakitu di eyang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam eyang. Bajul Pataru ngahuleng miraga menang. Dituduhkeun ku dituduhkeun anak bingung ku bingungna anger. Sabab dua jawara teh nu kacida pisan jararauhna. Hiji di ujung kulon, anu hiji aya di beulah wetan. Anu di ujung kulon geus jelas si Kamileung, anu geus dibejaan. Sedengkeun ratuna aya di beulah wetan. Aduh. Na beulah mana kaula neangan? Ka beulah kulon atawa ka beulah wetan? Dua-duana jalma nu gagah tur sakti, dua-duana jalma anu dipika butuh, dua-duana jalma anu ngabogaan aji kasaktin anu hebat. Poa teuing manehna geus apal aing neangan. Aing nu teu apal. Sabab dua jalma eta mangrupakeun guru keur aing. Aduh. Cik aing mah rek nuturkeun we inung suku. Ka mana ieu inung suku teh aing kudu muter heula jigana ieu. Sabab aing maneg mayong ke lamun aing nuju na ka beulah wetan. Suku aing lempang inung suku aing nuduhkeun ka beulah wetan aing rek init ka wetan. Inung suku aing nuduhkeun ka beulah kulon aing rek init ka beulah tulon. Cik aing rek muter heula ieu. Sangeus kitu mah Bajul Pataru harita muterkeun awakna saeureuna siga pangal dina waktu harita. Bajul Pataru harita muter. Bajul Pataru harita eureun. Ret Bajul Pataru harita ngareret kana inung suku.
nunjukkeun inung suku teh tetela geuningan kabelah kaler. Nah ieu inung suku teh kalah nunjukkeun kabelah kaler. Kapan aing teh hayang kabelah wetan atawa kabelah kulon. Ieu inung suku teh kalah kabelah kaler. Sakali deui aing mah bismillahirrahmanirrahim. Bajul Pataru harita muterkeun deui inung suku. Atanapi induk muterkeun di awakna. Nepi ka eureuna siga pangal. 2 kali Bajul Pataru tetep kabelah kaler. Idih aing geuningan kudu kabelah kaler. Antaran ieu dua na anu jalma nu penting aing kudu init kabelah kaler. Saha nu nyaho di belah kaler teh meunang rezeki aing. Papangih jeung salah saurang. Aing bismillah we ieu mah curelat. Bajul Pataru ngacurelat harita nuturkeun inung suku panuduhanana nyaeta kabelah wetan atarapi kabelah kaler. Para mitra kaum dangu sadayana, Bajul Pataru harita anu geus puleud hatena rek nuturkeun inung suku kabelah kaler. Awakna nu bebersatan harita init kabelah kaler teu nuduhkeun panuduh kabelah wetan atawa kabelah kulon. Bajul Pataru init kabelah kaler susuganan ceuk Bajul Pataru di antara si Kamileung atawa Nyimas Dewi Keningan teh papangih di pasampangan atawa di perjalanan. Beuki lila beuki jauh Bajul Pataru init kabelah kulon atanapi init kabelah kaler. Nu antukna jog anyog ka hiji pileuweungan Bajul Pataru. Didinya Bajul Pataru bingung. Eta leuweung kacida pisan jemetna, eta leuweung kacida pisan hese pikeun ngalengkah-lengkahkeun acan suku. Lobana tatangkalan ku jemetna naon wae kakayon anu aya di eta pileuweungan. Reg Bajul Pataru harita eureun. Ieu teh leuweung naon ngaranna? Kunaon ieu leuweung teh ku jemet-jemet teuing tatangkalan jeung jujuku tanana nu kacida pisan leubeut kacida. Leuweung naon ieu ngaranna? Kagok kapalang-balang tujuan aing kabelah wetan hartina ieu leuweung ge kudu liwatan ku aing. Bismillahirrahmanirrahim. Hati aing lempengkeun aing kabelah weta kabelah kaler. Raga aing kuatkeun cek aing ayeuna rek lumampah di leuweung genggong ieu. Antukna Raden Bajul Pataru ngalengkahkeun sukuna kalayan pasti dibarengan niat anu kuat. Bismillah anu utama nu tangtu keur Bajul Pataru. Salengkah demi salengkah ati-ati Bajul Pataru. Anu tetep caringcing pageuh kancing saringset pageuh iket. Bajul Pataru teu wani gagabah sanajan memang Bajul Pataru kasebut gagah sakti tapi tetep Bajul Pataru make perhitungan. Henteu asa aing uyah kidul, henteu asa aing panggagahna, teu asa aing pangsaktina. Sabab ceuk pikiran Bajul Pataru jalma sakabehna oge nu boga ilmu panutup. Jalma nu sakti pasti bakal aya nu leuwih sakti deui. Kitu jeung kitu. Bajul Pataru nu terus asup ka jero pileuweungan. Beuki lila Bajul Pataru harita asup beuki poek eta pileuweungan. Sanggeus nepi aya di tengah-tengah leuweung harita eta leuweung lir ibarat anu teu eueuh jalan kaditu teu boga jalan anu kadieu. Bajul Pataru ngahulang sajongjongan. Astagfirullahaladzim. Aing bener-bener kapihu. Bener. Nuturkeun hate aing. Nah aing teh bener atawa salah. Ieu buktina aing kemana jalan ieu. Manya aing kudu nyade kawas pangal deui wae mah ieu. Teu bisa. Aing kudu bisa jalan keluarna. Di mana gitu.
barang keur kitu harita kadenge aya soratan katingali. Manusia areka mana manusia apruk-aprukan ka tengah alas panawasa rek naon dilaing datang ka ieu pitempatan sosoro kojor atawa rek naon yeuh dengekeun ieu alas bandawasa hiji alat teu pernah kasaba ku bangsa manusia hiji alat disebutkeun karamat wani-wani anjeun datang ka ieu pitempatan urang ngajar teu boga tata krama jeung kasopanan teu tata teu titi teu duga jeung peryoga hei saha anjeun di mana anjeun teh geuning ngomong teh sok keluar heula samemeh kula ngajawab pertanyaan anjeun. Hade beres ngomong harita jangelek aya hiji cirim anu kacida pisan jangkung badagna sungutna anu rangeteng panona anu badag polotot sagede buah irungna berwahlit ibarat guha gunung galunggung we kasegetna sukuna jebrag teu make senal capit-capit acan da eueuh eta mah eta jalma jangkung badag teh tetela lain bangsa manusia tapi bangsa jin anu ngageugeuh di eta pileuweungan anu ngawasa eta pileuweungan. Raden Bajul Pataru harita mundur ka tukang lain sieun lain kumaha tapi hayang ningali sidik kana eta awak jalma anu memang jangkung. Manusia nu sakepeul jeung bajuna ieu kula geus aya di hareupeun anjeun euy anjeun apruk-aprukan ka ieu alas bandawasa rek naon kasebelan sia jalma nu teu boga tata krama teu boga duduga jeung peryogana wani-wani ka ieu leuweung urang ajar sia saha ngaran anjeun di mana asal anjeun Hade pertama pertanyaan anjeun kaula menta dihampura lamun kaula salah lamun nanyakeun kasaha kudu nanyakeun kaula eueuh jalma anu ngulinting di ieu pitempatan eueuh pitanyakeun ka keur kaula kula geus pamit ka Sang Hyang Widi Allah Azza wa Jalla asup ka ieu pileuweungan amit kanu demit menta kanu kawasa teu sagawaya kaula datang ka ieu pileuweungan lamun anjeun ngarasa kaganggu ku kula kaula menta hampura sabab kaula oge bangsa manusia teu aya niat pikeun ngaganggu ka anjeun tapi lamun anjeun ngarasa kaganggu sakali deui kaula menta dihampura ka anjeun. Dasar tulang teu tahan dasar letah teu tulangan sia sungut atok-atokan saha ngaran anjeun ngaran kula Raden Bajul Pataru bener di mana ngaran asal kaula asal ti nagara Jati Kameli nagara Jati Kameling aing geus apal
timala lamun geus apal nagara Jati Kameling kaula menta tuduhkeun kaula pikeun kaluar ti pileuweungan bisa nah sabab anjeun geus ngalanggar kula geus menta dihampura samemeh kula asup geus amit geus menta izin ka Allah Subhanahu wa taala. Wah, dasar manusia pinter ngomongna ngolah basana dedeklekna bari jeung teu puguh yuksana manusia nu ngaran Bajul Pataru. Keur kula jalma nu asup ka ieu nagara kula nagara kancana ngaran kula bisi silaing hayang apal bisi anjeun hayang nyaho kula nu ngaran Prabu Patonan. Prabu Patonan. Anjeun boga nagara kula boga nagara. Lamun anjeun boga nagara tangtuna apa tata kramana kula bangsa manusia anu geus menta dihampura ka anjeun dengekeun bangsa jin sakumaha lobana dosa bangsa manusia ajaran kula cecepengan kula sesembahan kula Allah Azza wa Jalla oge ngahampura karena kesalahan manusia asal bener-bener minta dihampuran. Nah ari anjeun bangsa jin kula rumasa salah geus asup ka nagara anjeun bari jeung kula teu apal yen di dieu teh aya nagara katincak daerahna ku kula menta dihampura anjeun bangsa jin teu mere pangampura ka kula luar biasa anjeun Bajul Pataru tong disarwakeun kaula jeung sesembahan anjeun sabab beda ieu mah diibarat tapi lamun anjeun keukeuh ti keukeuh ayeuna moal mente pangampura ka kula moal mere itu jeung ieuna tetep kula teu diberet jalan pikeun kaluar adu kapaksa meureun kula teh kudu ngayakeun tindakan naon anu rek dijadikeun tindakan ku anjeun tangtu kaula ngarasa katincak ku anjeun nyameureun kula ge kudu ngegel ka anjeun tak kula ge hayang bebas hayang seuri bangsa manusia sakepeul jeung bajuna make jeung ngakal-ngakalan ka aing sagala rupa kurang ajar sia anjeun kudu modar dina leungeun aing lamun mampu anjeun sok kula moal arek mere pelawanan ka anjeun wah kacida pisan sombongna ieu manusia sagede pelok teh rasakeun ieu sanggeus puguh kitu mah harita eta jin leungeun ngalayang anu gede nakeranan sedengkeun Bajul Pataru harita nu nangtung mancuh dina tangtungan teu ngobahkeun awakna saeutik-eutik acan barang harita bledug leungeun harita anu geus meber teh arek pake ngageprek lir ibarat ngageprek bawang dina talenan tangtuna kudu gepeng sabaraha harita leungeun anu kacira pisan gedena niban kana awak anu leutik nyang celing jebrod sabaraha kali harita leungeun ibarat pake geprek we kana awakna Bajul Pataru tapi aneh
Iwatan bajul pataru remuk karita bajul pataru kalahkan nancep lir ibarat pasir anu asup karena eta bumi. Jin harita nu geus ngoprot ku kesangna. Diangkat bajul pataru teka angkat, dibebuk di bajul pataru henteu bejad. Disintrek celina kalah karbing, betot irungna oge kalah manjangan. Bajul pataru ni imut ngagelenyuk harita neuteub seukeut ka eta raja. Pok bajul pataru harita ngomong. Jin Prabu Patona geuseubeut nyiksa kaula anu pajarkeun teh cenarek ngabubuhkeun sirah kaula yeuh sirah kaula masih keneh utuh. Anu pajarkeun cenarek ngageprek awak kaula ieu awak kaula masih keneh utuh. Teu kakurangan naon-naon. Nu matak hirup mah ulah aya sombongna. Hirup teh sing pinuh ku kadeudeuh. Kasasama lain kursa sama bangsa jin tapi kasakabeh makhluk Allah. Buktina kaula ayeuna bisa nahan anjeun. Waduh. Sia benerna sia. Kula lain saha-saha. Kula ngan sakadar jalma anu teu boga naon-naon. Anu menta pitulung ka Sang Hyang Dumamparan Allah ngaranna. Kurang ajar. Asa teu percaya. Lamun ieu jalma teu gepeng dina leungeun aing, tong boro-boro ning ieu jalma sanajan gunung sakitu gedena ku aing bisa hancur. Tapi kunaon ieu jalma boro-boro hancur, dijejek bobokongna kalah kanongeng, ditincak huluna kalah ngalelep, dibetot irungna kalah manjangan, disintrek celina rebing, panon we bolotot culak cileuk jiga jengkol. Aneh ieu manusia. Bajul pataru kula sabenerna anjeun teh rek ka mana? Kula keur nuturkeun indung suku kula anu nuju ka beulah kaler. Tapi kula datang ka ieu pitempatan kadon kapihung. Teu apal beulah mana kaler, teu apal beulah mana kidulna sabab ieu pinuh kula tak kakayon. Panon poe henteu tembus ka ieu leuweung. Tatangkalan anu pinuh ku kakayon jeung bararadag jalan katutup sagala rupa katutup. Poek mongkleng butarajin di ieu leuweung. Wawaniana. Kula muji tur ngaku kana kahebatan anjeun. Kula lain jalma hebat. Kula lain jalma gagah. Kula lain jalma sak. Kasaktian kagagahan lain kula nu boga. Tapi Allah nungsik malikeun bangsa manusia jeung alam sakabehanana jeung sakabeh makhlukna tinu leutik tapi kanu gede. Uteuk tongo walang taga. Kukodongan kabeh diusik malikeunana ku Allah. Kula mah kur menta jalan ka anjeun, tuduhkeun jalan pikeun kula. Lamun anjeun nuduhkeun, anjeun salamet. Lamun anjeun teu daek nuduhkeun nyawayahna. Tong nyalahkeun kula lamun anjeun hancur lebur ku kula. Wawanena memang hebat. Tapi aing can pernah ningali jalma semacam kawas kieu. Dahsyat teh turunan naon. Awak siat liat-liat teuing, kulit siap manitias-tias teuing. Tulangna dijieun tina naon. Manusia sakali deui urang tarung jeung aing.
sabab aing penasaran ka ilaing dengekeun lamun aing eleh ku sia aing jelas-jelas bakal talu ka sia bakal ngabantu ka sia nuduhkeun jalan ka mana sia ini ulah oge bakal ngabantu kana naon anu dipikah hayang ku sia bangsa manusia tapi lamun aing eleh tapi lamun sia nu eleh ku aing dihakanan atah-atah sia ngan ek disesakeun teh sia bujurna sabab nyaho aing ge hideung jeung borontok deureun letah aing bakal ngorolok urang ajar make jeung ngomongkeun kana bool aing anu borontok sagala rupa nyaho ngan si kasabelan teh geuning padahal aing geus diubaran tak urap teh kemari aduh untung we goreng patut ya jelema hade lamun anjeun hayang tarung jeung kula moal burung diangsonan ku kula cin patonah sok maju heula ka hari geura taki-taki anjeun sabab ayeuna bagian kula nu nyerang ka anjeun tadi kula nepi ka ngabebes kana ieu batu cadas anu aya di dieu ayeuna giliran kula nu nampol anjeun ngabebeskeun kana ieu bumi sombong bangsa manusia cacakan teu make senal geus sombong kitu sia komo lamun make senal nah sia urusan jeung senal deuleun geura taki-taki kaula geus taki-taki yeuh kaula ayeuna bagian pikeun neke ka anjeun lakukeun kula nu bakal nahan sakumaha anjeun anu nahan kula tadi hade ayangnya jelema pentil kelok kawas kieu yeuh anu huluna ulag ileung siga kalapa marmer naon sia teh kalapa marmer salah ngomong aing sakainget we ieu mah omat naon bujur naon ieu teh bujur borontok gitu nah sia teh bujur-bujur wae disebutan kasebelan yeuh rasakeun sanggeus puguh kitu Prabu Patona Harita Raja Jin nangtung ngebedega rek nahan serangan sakali ewang nu tadi ti heula tetela Bajul Pataru anu meng dibebek tapi tina naon ayeuna giliran Bajul Pataru anu ngabebek ka eta jin anu jangkung badak kunyam Bajul Pataru harita ngagunakeun ajianana leungeun Bajul Pataru harita ngageter sedangkeun jin harita nu nangtung ngabedega bari nulak cangkeng nangtang ka Bajul Pataru rek narima naon wae nu diibankeun ku Bajul Pataru curilat Bajul Pataru harita ngacuralitkeun awakna luncat ka luhur cucuralitan sabaraha kali cucuralitan sabab ku luhur-luhurna jeung jangkung-jangkungna eta jalma nu tangtuna Bajul Pataru we kudu ngalayang barang geus nepi hareupeun kana tarangna harita eta Bajul Pataru neke we saeutik teu kudu dibabukeun teu kudu dijejak bobokongna sagala rupa kur diteke pelebat tarangna eta jin langsung ngocek ngacerit maratan langit ngocak marakan jagat awakna panas lirik ibarat diduruk ku seuneu nu kacida pisan panasna awakna nyeut ngaletikan harita aduh tobat aing ieu aduh aing ampun manusia kaula tobat ka anjeun manusia alah ieu cungcurungan jeung ateul di kabreuh taman ngegel ka aing sabangsat aduh alah aing lah make jeung hayang seuri segala ieu alah hampura ieu aing hayang seuri ieu aduh aing jadi ngalutikan kieu ieu aduh
tenyang kajirim asli anjeun teh geuning leutik teu jauh beda na jeung kula rek nagih janji ka anjeun sakumaha tadi anjeun geus rek talu ka kaula memang talu ka anjeun manusia terus lamun geus kieu anjeun rek naon kaula rek ngawariskeun aji kasakten teu butuh lain kaula sombong lain kaula nolak memang teu butuh kaula nu dibutuhkeun ku kula teh batur pikeun ngobrol di perjalanan walah hartosna hiji tambah hiji 2 lamun bisa ngaji pasti bisa ngadoa ari 2 tambah 2 4 lamun bisa ngadoa pasti urang teh bakal beuteung teas geus ngadoa mah sok baranghakan 4 tambah 4 8 lamun geus beuteung teas tanyakeun kanu komen sia mentong kai jadi kedah kumaha isim abdi Gusti wayahna sabab anjeun tadi geus janji ka kula naon anu dipenta ku kula anjeun bakal ngajabanan sumuhun ayeuna kula menta ka anjeun baturan kula lumampah waduh pami eta panyuhunkeun kacida pisan abotna kaula mah kursa bangsa jin hirupna dina tempat nu poek jeung peuting pami hirup bangsa jin bisa kumelenang kawas beurang kumalayang nembongkeun jirim ka alam manusia jeung ka bangsa manusia tangtuna berat keur kaula aduh Gusti pami kitu mah kaula teu sangeup anjeun bangsa jin anu bejana gagah tur sakti bisa ngarobah wujud kantenan bisa mancala putra mancala putri tangtos lamun kitu lakukeun anjeun kudu garobah wujud jadi manusia waduh jadi kaula kudu ninggalkeun ieu nagara wala tapi teu nanaon kaula parantos janji ka Gusti Raden Bajul Pataru naon anu dipikahoyong ku Bajul Pataru bakal diidinan ku kaula bakal ditedunan sok sabab geus eueuh di waktu kaula kudu init dieuna tempat ulah teh keur aya nu diteangan hiji raja jeung nu jadi bapakna hiji pamimpin ti nagara Jati Kameli sumangga antos sakedap bade mangau heula wedak nah sabab ieu wedak teh mangrupakeun wedak kasakten pikeun mancala putra mancala putri pikeun nyirep manusia di alam manusia supaya kaula tahan ku panas supaya kaula bisa sapopoena leumpang sarajan kumaha oge kaula boga reka jeung perdayana antosan Gusti sok tidak goan ku kula tapi lamun nepi kakeun anjeun jalir kula bakal nyusul ka nagara anjeun bangsa jin moal arek jalir janji kawas si jaen kamari si jaen namut arto 10.000 ditagih kur mere 2.000 bari jeung dicokot deui kana rokok sabatang atuh bures yes antosan Gusti sakedap sangeus puguh kitu mah janji na Prabu Patonah harita ditedunan eta jin ngarobah wujudna jadi bangsa manusia sangeus kitu cangelek
Jin patona hari tengah cangelek jadi hiji manusia. Rupana ente goreng patut, rupana oge ente kasep, sedang-sedang saja pokoknya mah. Asik-asik manis. Pok bangsa jin harita ngomong. Aduh. Gusti, ieu kaula parantos. Tapi soanten kula jadi kieu Gusti. Kieu kumaha ieu teh? Nah, jadi sora gepeng kieu ieu sora teh. Ah, teu nanaon. Anjeun ayeuna geus jadi manusia. Piraku rekaran patona. Entong, ganti weh. Usaha Gusti. Arek ku si buloh gitu nanaon atuh tah, tukang nangka. Waduh, ulah ku si buloh aya godegan soalna mah. Nya kunaon di ku godeg. Aduh, kamari tatanggi oge. Anu moyokan puguh tak alim godegan teh. Sok ka mana wae. Apan kidalang oge teh godegan saeutik. Tetempelan dina pipina teh. Aya kudas kurap. Ditumang segala rupa. Rupa-rupa we pokona mah. Gusti entong nyebut Gusti atunya. Entong nyebut Gusti. Sabab kula lain di negara, kula lain di istana. Kula jadi rahayat biasa. Sebutkeun we kula mah Ki Bajul we kitu geus. Oh muhun. Ngaran anjeun ge kudu diganti. Piraku. Kudu nyebut patonah mah ulah. Nyebut naon atuh? Saha atuh pinamieun abi teh cing sok. Ke kula keur neangan heula ieu pingareneun maneh naon piraku papatong mah ieu. Sabab lamun papatong lamun dihitutan sok hejo siga himut pare. Ulah papatong. Saha atuh asikin? Ulah asikin. Sok atuh dipiwarang manaon ye. Tos teu kieu toyo nganggo nami ya bi teh. Ari ngaran Nanang Sonjaya piraku teuing nya. Ari Nanang Kang Depi piraku teuing komo deui Kang Yana urang Cibaduyut lah moal. Urang Kuningan saha nya ngaranna ieu bingung ieu. Kang Asep Ardiansah gitu. Alah moal ah. Tawa Kang Etobri. Waduh. Moal deui. Dini Ramdini piraku ieu mah da jalu atuh. Urang Jakarta teh ya. Jakarta Timur. Cilincing. Satu Gusti. Sagedeng. Loba ieu teh ieu. Aya urang Cimahi segala rupa ieu. Aduh, Ngang Yusuf. Urang tanyakeun heula ieu. Cik, kulemeng sang kulemeng ieu. Sang kulemeng nu katempo teh geuningan urang Tangerang ieu mah lain urang Tangerang ieu. Kulemeng deui katingali urang Jakarta Barat lain. Anak Cipanas lain, barudak Cipanas. Ke. Aduh, lami sekedap. Kumaha lamun diaranan kukula teh nyaetana? Oh. Sa Udin we geus. Udin mana ieu teh? Udin Sumedang, Udin Sulawesi, atau Udin Japan. Ah, pokokna mah Udin we. Udin mana? Tong Udin atuh duh teu pantes ya bima. Nami Udin teh. Saha atuh ieu teh mani rariweuh teuing ngaran teh ieu. Geus we abi mah diarti namian Samak we geus atuh Samak teh naon Simang Samak we geus. Mak we kitu mak. Gaya ngaran teh. Maxwell. Bangsa jin ngaran Maxwell. Aduh Gusti Maha Agung teuing ieu mani lami ngantosan nami. Tos ayeuna mah kieu we Gusti. Nami abi teh gentos.
kusaha kurupuk wetos kurupuk aduh rada ngahina ieu maneh sama ge ngahina uing teh ngomong kusaha kurupuk jawabannya pan oh heueuh nya kada-kada make ku diteruskeun kurupuk duh caca nya carangka ka diruna deh lah jadi ngahina tungtung nama geus we maneh ngaran teh Bidin nya Pidin waduh halus jeung ngaran Pidin jika nami jadi Pidin tah jadi anjeun ti mimiti ayeuna kukula bakal disebut ngaran Pidin kula sebut we ngaran Bajul geus cukup Baju wah lamun Bajul mah sakanyaho kula mah eta teh buaya pokona marek buaya arek toke kula ngaran Bajul manya ngaran Emad mapan ieu teh jawara jeung raja dih senopati kula teh manya Emad lain Bajul janten Bajul wae Bajul jantos atuh tapi tong nyebat naon kedah disebatkeun kitu Gustina entong Ki Bajul geus oh janten salira teh kedah disebut Ki Bajul bener anjeun tong poho ngaran Pidin nya Pidin anjeun Ki Bajul urang ayeuna eueuh musuh urang ayeuna eueuh dunungan duanana sarua satata anjeun ka kula ulah ngomong nu aneh-aneh kula jeung anjeun anggap weh babaturan ya ari kitu mah siap ayo sok geura gemblongkeun ieu jalan kula rek keluar waduh dadana nada nyentak wae ieu memang kaula geus kieu buati orok waduh buati orok belah mana atuh ieu teh tandana nakelek aya tanah hideung lemeng gambar buaya bercalawak aduh ieu mah loba tatanya kesebelahan si Pidin teh ayo atuh Bajul Ki Bajul hayu tuh jalan nu geus ngajalungjung ka belah witu euy tah kieu ngeunah ngaran teh sok euyeun kom sok bebas maneh rek ngomong naon-naon ge bebas ka dewek pokona mah dewek ayeuna ngaran Bajul maneh Pidin Bajul jeung Pidin di antara urang teh eueuh dunungan di antara urang eueuh patalukan tapi urang teh babaturan anu ngomongna normal sapopoena kawas kumaha kasarnya kasar lemesnya lemes pokona mah ngomong biasa ade lamun kitu mah sia pokona mah ayeuna mah hayu lempang ka belah ditu antuk nama Bajul Pataru anu ngarannya Ki Bajul we tetep jeung si Pidin harita ararinit ninggalkeun eta pitempatan nuturkeun jalan anu ngabulungbung nakaranan pikeun kaluar ti eta pitempatan dua jalma harita nu sarua gegerna sarua katingali gagahna duanana harita nu make baju sing sarua hideung boh Ki Pidin boh Ki Bajul Pataru jelas-jelas senopati ti nagara anu gagah tur sakti teu nemongkeun kakuatanana teu nemongkeun kagagahanana teu nemongkeun pangkat mangrupakeun senopati satata jeung Ki Bajul atanapi satata jeung Ki Pidin sanggeus kaluar ti eta leuweung reg Pidin harita jeung Bajul areureun Din kumaha Jul Din Jul ieu teh geus tepi ka mana urang teh nya eta uing ge teu apal geus tepi ka mana teu apal kakawasaanana tapi urang tuturkeun we ka belah ditu sabenerna rurek di teangan teh saha urek di teangan teh Raja Ratu Kula jeung anu ngadirikeun eta karajaan Jati Kameling
anu ngaranna Raden Kamileung. Waduh, pami Raden Kamileung masa alam jagat oge apal. Apal? Apal. Tong boro-boro ning bangsa manusia sanajan bangsa jin kana ngaranna Raden Kamileung tegas apal anu ngagemparkeun dunia-dunia, anu ngagemparkeun alam-alam jin, anu ngagemparkeun para jawara teh nyaetana Raden Kamileung puluhan tahun katukang panan. Nah apal? Nyatang tu apal. Sabab sabenerna anu ngaran si Kamileung eta teh mangrupakeun hiji jawara anu pernah ngajajah ka bangsa-bangsa jin. Jadi asup plus-plus ka bangsa jin tapi bangsa jin eueuh hijau oge nu kuat ka manehna. Dengekeun ku Culi Nurbing. Percaya kula. Oh, jadi kitunya sejarahna teh nya. Kira-kira ayeuna aya di mana? Kudu tingali heula ya dina inung suku dina kuku-kuku leungeun cik urang tempo ieu dina kuku kula cikan sok ya ting kuli mangsung balakan cumbeng balakat kepak seben dambeng kedebeg wey parpud wey ciapus. Nah sia teh kalah kan itu kan ieu ieu jempol ieu naon ieu teh jempol naon jempol ari ieu kuku jeung jempol tengah hiji lamun misah supalemer. Oh bener tingali tuh weh nya ceuk wing oge ieu lain nu ngaran Kamileung teh tempo tah ieu lain nu ngaran Kamileung teh ieu tempo ieu benar ieu nu ngaran Kamileung teh ieu. Waduh ieu Gusti Kamileung aya di mana kira-kira ieu? Ayeuna urang tanyakeun ka angin anu ngahiliwik. Sang Hyang Jagat Batara. Tong kitu atuh da lain kitu salah tong kitu. Mad. Tanyakeun we ka angin sok langsung we. Oh nya. Ulah make dua kaos kitu ulah. Angin anu ngadaling-ding. Ulah arek nanyakeun jalma nu ngaranna si Kamileung di mana nya ayana ngaran jalma si Kamileung beungeutna geus katempo dina inung leungeun dina kukuna tapi jalmana teuing can aya ieu sugan we aya geserna angin ieu kana ceuli ieu ngabejaan sugan mah kaing sot atuh angin bejaan harebosan kula rek neangan si Kamileung kudu kameulah mana leumpang kula teh di mana ayana si Kamileung. Aduh kabawa soak aing ieu babarengan tong lila teuing jeung nu kieu geus aing mah ieu bakal butak panon ge bakal cicikaan. Nah kunaon kabawa butak we geus kumaha aya bejana yeuh dengekeun Ki Bajul urang teh keukeuh kudu leumpang ka beulah kulon euy ngan ketuh di ditu aya walungan nu kacida pisan gedena dina patunjuk teh na patunjuk nya bieu kadenge ngahiliwik kana irung naon itut nah sia teh atuh da nanyakeun naon di hareup aya walungan nu kacida pisan gedena urang teh kudu tumpak rakit teh kudu tumpak rakit atuh ieu mah ceuk pituduh urang teh cenah kudu tutumpakan
ek tumpak rakit ek tumpak kalakai arek tumpak naon we nu penting mah tutumpakan nuju engke eta walungan teh jelas ka salah sahiji kota raja anu aya di belah kulon cenah kitu ceuk pituduh mah.